Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ieu carios teh ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana. Anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Raden Kumbang Bagus Setra lempang asruk-asrukan kaluar asup leuweung gerotan, barik sakapeung kudu ngembing pasir mapa jungkrang. Kituna teh bari nungtun Nyi Purnamasari nu keur kakandungan. Kudu mah lempang teh rusuh sabab bisi musuh kaburu deukeut. Tapi apana nungtun awewe nu keur kakandungan teu bisa gancang eta oge sapekapeung mah diakod atawa dipayang. Ngan apana namun haben kikituan di sapanjang jalan tanaga Raden Kumbang Bagus Setra tinang tu bakal orot. Orot samemeh bitotama jeung pihak musuh saheulaan mah. Pihak musuh teh bisa katahan ku rakean Kalang Sunda anu ngahaja lempang namanderikeun maneh. Disebut saheulaan teh sabab rakean Kalang Sunda oge biheung salamet biheung henteu dina raraga ngaberung tanaga musuh sangkan ulah haben mubrut. Ambara hayat anu milu beuki lila jumlahna beuki ngorotan. Sabab kalau loba mah mopo di tengah jalan ongkoh deui ku Raden Kumbang Bagus Setra oge geus diwawadian yen sabenerna mah anu diberi mah dirina jeung Nyi Purnamasari. Kacida telengesna lamun musuh luas ngadelekaan rakyat anu teu tuah teu dosa, ceuk Raden Kumbang Bagus Setra. Geuning Raden, itu rakyat dayeuh pakuan anu teu milu ngungsi ge haben diobrot. Dikaniaya tepi ka palastra guyang getih jeung imahna diancur leburkeun, ceuk rakyat. Kusabab manehna mah kumeukeuh embung milu ka musuh, tembal Raden Kumbang Bagus Setra. Jadi jisim kaula sakabeh teh bakal salamat lamun bilu ka maranehna Raden. Nya. Kudu nuturkeun ka hayang maranehna. Nya. Nah atuh hirup teh menitaya pilihan pisan. Seolah-olah maranehna teh jadi wawakil babeneran di dunya, ceuk rakyat. Raden Kumbang Bagus Setra henteu bisa ngajawab tatag. Sabab ceuk manehna jawabanana teh ukur hiji, ngan lamun diterangkeun kabeh nya jawabanna teh teu ukur hiji, ngan lamun diterangkeun kabeh acan tangtu deui rakyat ngarti sagemblengna. Itu baya tuh
Sok andika kabeh ajeg panceg dina ageman wawa. Tapi omat ulah memilu rejeng kaula. Nah Raden, bisi sia kabeh kalojor ku musuh, cek Raden Kumbang Bagus Setra. Pikeun bumelakan nagara jeung agama, kaula ridho puput umur, cek rakyat. Keur urang Pajajaran mah palias kudu sakadar bumela urang kudu kojor. Atuh eueuh hartina perjuangan teh ari urangna kojor mah. Nya sakurang-kurangna kitu ceuk wejangan nama Prabu. Omong Raden Kumbang Bagus Setra ka rakyat anu keukeuh hayang milu marengan. Nu ngaranna urang bajoang pikeun mertahankeun palanggeran mah. Urangna oge kudu hirup. Sabab lamun urangna oge musnah, nya musnah cita-citana oge. Kadar eta lamun geus satekah pola mertahankeun ajen-inajen heug urang kojor. Na eta mah meureun geus kersana Sang Hyang Kersa Gusti Nu Maha Suci. Kudu kitu. Ngan bae ku urang kudu dipahing. Ulah boga papagon yen bae kojor ge asal tetep ajeg pengkuh dina keyakinan. Cara merjuangkeun keyakinan bari urangna kudu salamet. Nya kudu musuh, nya jauhan musuh. Ulah maksa-maksa ngelawan anu kerjaya. Sabab urang baris musnah, cek Raden Kumbang Bagus Setra. Wawakil rakyat anu keur milu dina ieu rombongan teh neuteup seukeut ka Raden Kumbang Bagus Setra. Jiga anu hayang neguh eusi hate dununganana. Ari anu diteuteub rada ngelemes sabab sabenerna mah tojaiyah jeung kereteg hatena. Sabab da kahayang namah toh pati jiwa raga mertahankeun nagara. Paduli paeh bari guyang getih oge ngan manehna mundur sote alatan taat kana parentah raja. Lamun sia kojor, si Nyai kojor, atuh moal aya turunan anu neruskeun hancal lakon Pajajaran teh. Saur Raja harita. Atuh ieu papagah raja teh deui ku Raden Kumbang Bagus Setra ditepikeun deui ka rakyat. Yen teu nanaon nagarana musnah da bangsana mah moal musnah. Sok asal adeg-adeg Pajajaran ulah leungit, ceuk Raden Kumbang Bagus Setra. Atuh sanggeus loba padugeng-dugeng pamustunganana rakyat ngagugu. Yen kudu misah montong haben ulah ilu kadunungan. Sabab lamun kapergok ku musuhnya kabeh bakal dibasmi. Cik sia kabeh marisa heula. Teangan pitempatin anyar pikeun ngababakan. Lamun perlu biwir sia kabeh rapet montong cacarita soal Pajajaran. Lamun perlu cik tuturkeun nu kerjaya. Kudu pura-pura tunduk dina sagala hal. Kaasup lamun dipaksa kudu pindah pilumpangan dina urusan ageman. Ngan anu penting teh eta mah jiwa sia kabeh tetep jiwa Pajajaran, ceuk Raden Kumbang Bagus Setra. Peuting eta antara rakyat jeung pangagung hirup marisah lain misah tanda patelak. Misah sote pikeun kasalemetan pikeun nuluykeun lajuning laku adeg-adeg Pajajaran. Bari rembah cimata rakyat misahkeun maneh. Aya nu ka kidul, aya nu ka kaler, aya nu ka kulon jeung aya nu ka wetan. Maranehna ngababakan di tempat suni nu nenggang jauh ka ditu ka dieu. Anu susah disaba ku anu paksa-paksa ngarobah, nya anu puksu paksa ngarobah adat istiadat. Nya akhirna mah kareduaan we Raden Kumbang Bagus Setra jeung Nyi Purnamasari. Duanana nuluykeun deui lengkah, duanana asruk-asrukan deui ka tengah leuweung gerotan. Suku mah geus barareuh jaba getihna, getihan dan incak sabangsa cucuk leuweung. Kakang, bawa si rakean kojor di kepung musuh, ceuk Nyi Purnamasari. Raden Kumbang Bagus Setra tinembalan. Kacipta manehna di kepung wakul buaya mangap. Jiga begunu dihurup ku sabubuhan ajag anu ragek teu eureun-eureun, ceuk Nyi Mas Purnamasari.
nyipta-nyipta nasib rakean kalang Sunda. Ari nu diajak ngomong mah jempe teuing jempe sote dumeh keur ngalamun teuing dumeh keur ngararasakeun kacape sababan sakapeung mah manehna kudu ngagandong Nyi Purnama Sari. Cing wakca Kakang, nah kira-kira nasi rakean geus kojor. Ceuk Nyi Purnama Sari penasaran hayang nampa jawaban pasti. Cag Raden Kumbang Bagus Setra ngecageun awak Nyi Purnama Sari geus kitu nitah ingkang pamajikan teh diuk heula pikeun reureuh. Manehna mah geus miheulaan andi prak dina jujukutan anu geus baseuh ku ciremis. Peuting keur jemplang-jempling ukur sora cihcir jeung manuk babence anu kadenge hawar-hawar. Aya ketah sora nu sejen nu kadenge nyaeta hegakna napas Raden Kumbang Bagus Setra. Kesangna anu ngorolok dina beungeutna ku Nyi Purnama Sari disusutan ku karembong nu geus rangsak jeung hapeu. Sanggeus nyusutan kesang nu jadi salaki, Nyi Purnama Sari inget deui kana nasib rakean kalang Sunda. Manehna inget deui kana paguneman pamungkas basa rakean kalang Sunda cacarita. Yen manehna rek mandirikeun maneh nyieun tarekah ngaberung musuh nu ngudag di tukang. Pikeun mereka sempetan Raden Kumbang Bagus Setra jeung Nyi Purnama Sari lumpat ti heula ngajauhan. Cing lumpat ngajauhan ti heula. Engke tungguan we di mana karep. Ceuk rakean kalang Sunda nitah dununganana nu duaan miheulaan lumpat. Ari manehna mah cenah deuk ngahaja megat-megat musuh. Rakean, kumaha lamun sia paeh kasambut? Ceuk Nyi Purnama Sari hariwang. Da geus diridokeun. Awak kaula mah jadi babatang hakaneun ajag di sampalan. Pacokeun gagak nu nyampak. Nu penting mah jig wae dunu duaan geura nyingkah ngajauhan. Kaula pasti nyusul ngan omat ulah ngarep-ngarep. Ceuk rakean kalang Sunda. Tah ku sabab aya basa kitu Nyi Purnama Sari teh hatena teu lugina pikeun nyalametkeun salakina jeung dirina rakean kalang Sunda ridho sosoroh kojor. Boang 100 boang 1000 balad Banten anu udag-udag dirina tur bakal disanghareupan ku rakean kalang Sunda sosoranganan. Tungguan we di hiji mumunggang. Cirina caringin leutik. Ceuk rakean kalang Sunda deui. Nu matak harita teh Raden Kumbang Bagus Setra jeung Nyi Purnama Sari ka tempat nu dituduhkeun ku rakean kalang Sunda nya caringin leutik di mumunggang. Hanjakal basa eudeuh laju neruskeun lampah Nyi Purnama Sari merod ku alasan tunduh anu teu kawawa. Kagok atuh Nyai. Itu lapat-lapat caringin letik di mumunggang geus kaciri. Bisi capek mah hayu ku Kakang digandong. Ceuk Raden Kumbang Bagus Setra. Lain capek ngan ieu tunduh teu kawawa. Tembal Nyi Purnama Sari. Puguh ka harti da geus 3 poe 3 peuting hayo we leumpang teh sare-sare. Tapi capek oge ongkoh deui. Geus we Kakang edit teh heula. Nyai eudeuh milih sarehela di dieu. Tungguan we Nyai di mumunggang nu aya caringin leutik. Ceuk Nyi Purnama Sari. Giliran nu jadi salaki nu teu satuju piraku cenah ninggalkeun pamajikan sorangan di dieu. Kumaha lamun aya bancang pake weuheug Nyai ngan sorangan. Kitu ceuk Raden Kumbang Bagus Setra. Puguh toja iyah jeung pamikiran Nyi Purnama Sari sabab sabenerna mah manehna leuwih manghariwangkeun nu jadi salaki. Nyi Purnama Sari hariwang rakean kalang Sunda geus kasambut di pangperangan. Tur lamun nya kitu. Meureun giliran salakina nu baris di arah-arah teh. Nyi Purnama Sari embung nu jadi salakina jadi babatang tungtungna mah patelak beda kahayang. Salaki hayang keukeuh miang. Bae bari ngakod pamajikan oge ari Nyi Purnama Sari keukeuh ngaku tunduh hayang reureuh sare heula. Digandong bae mah nyapekeun salaki atuh.
jeung aing kajen paeh jadi wadal sabot hees direcah ajak tibatan salaki kasambut alatan disusul ku musuh cek ni Purnamasari dina jero hatena. Kakang lain nyai nyarek hees ngan ulah di dia bisi musuh keburu deket atuh matak naon hees mah dina gandongan we cek Raden Kumbang Bagus Setra kituna teh bari ngarawu amak awak Nyimas Purnamasari satengah keheul. Awak Nyi Purnamasari digagandong kuno jadi salaki bari ngah-engeh da puguh muru mumunggang pasir teh jalanannya netaknya renjul ku batu galede ngan sanajan sakumaha ripuhna ge ari anjog kahandapeun caringin leutik nu aya di eta mumunggang awak Raden Kumbang Bagus Setra teh ngajurah roh langsung sare mani nyagreg. Sabalikna ari Nyi Purnamasari mah cunggelik sorangan da tunduhna geus leungit manten. Manehna nungguan jadi salaki kalawan satia nya kituna teh bari meus-meus ngareret kahandapeun mumunggang sok bisi musuh enggeus tepi. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, antara Raden Kumbang Bagus Setra jeung rakean Kalang Sunda beda paham ngeunaan saha nu kudu indit jeung saha nu kudu ngaberung musuh. Ceuk Nyi Purnamasari mending tiluan ingkah ngajauhan musuh sabab lamun saurang tiwas dibinasa musuh nu sejena oge bakal terus dibeberi. Lamun sia duaan kalojor atuh kaula jeung saha pokna. Rakean Kalang Sunda ngajengkat ngajauhan balad Banten anu dipimpin ku Jaya Antea. Keun bae antep sina mantok urang tuturkeun ti kajauhan. Ceuk Jaya Antea basa balad Banten eudeuk mudag. Cek Jaya Antea rakean Kalang Sunda moal jauh ti rakean Kumbang Bagus Setra katut Nyi Purnamasari nu dikawalna. Hitung-hitung tuduh jalan wae ka aing dina menangkeun si nyai, cek pikir Jaya Antea. Ari rakean Kalang Sunda mah lumpat apeng-apengan anu diburunanya caringin leutik anu aya di mumunggang pasir tea. Ngan di tengah jalan rakean Kalang Sunda rada hariwang. Hariwang teh sabab henteu manggihan tapak jalma loba. Sabab apanan Raden Kumbang Bagus Setra jeung Nyi Purnamasari teh luntana jeung aleutan. Ngan akhirna manehna mireungeuh di sapaparat jalan tapak suku teh nyebar ka mamana. Ieu ukur netelakeun yen rakyat anu nuturkeun teh akhirna mah marisa. Hate rakean Kalang Sunda masih canjongjon sebab geus anjog kahandapeun mumunggang tapak. Nya tapak suku teh ukur sapasang. Ieu teh tapak suku Den Bagus atawa Nyi Purnamasari, cek pikirna. Suku manehna diakurkeun heula jeung tapak suku tete lapas. Pasti ieu teh tapak suku Den Bagus. Tapi ari tapak suku si nyai nah teu kapanggih. Pasti Nyi Purnamasari teh diakod. Wayah carang cangtihang di antara kandel na pepedut rakean Kalang Sunda anjog ka mumunggang pasir. Remeng-remeng dina kandel na pepedut manehna mireungeuh Nyi Purnamasari keur andiprek. Ari dina lahunanana sirah Raden Kumbang Bagus Setra nyang kerek nyegrek sirahna teu oleh diusapan pinuh ku kadeudeuh. Hate rakean Kalang Sunda ngarakacak teu kuat nahan kasedih kasugri. Da jigana lamun lain lalaki manehna teh geus ceurik auk-aukan atawa sakurang-kurangna midangdam kanyerian. Nya kumahan tere kitu manehna kacida peurihna mireungeuh eta kaayaan nalang sa lain jijieuna. Eta anu ting jaloprak handapeun caringan leutik teh sasat kula warga pangagung karajaan. Awawena anak raja lalakina minantu raja saban poe teu oleh diugung-ugung ku soma. Rek sare diladenan, rek mandi diladenan, rek dahar diladenan, bari disampakeun kadaharan anu ngeunah-ngeunah. Tapi naha atuh ayeuna ku ayana gehger politik,
Hirupna jadi kadungsang-dungsang Nyi Purnamasari lamun sakalina aangkatan pasti ditandu dina jampana kancana. Dipanggul ke opat ponggawa. Ayeuna saminggu lempang asruk-asrukan teu sare teu dahar malah teu mandi-mandi acan. Eta anu rakean Kalang Sunda ngarasa perih hatete. Rakean Kalang Sunda henteu waka langsung nepungan tapi malah kaluar asup leuweung heula eudek neangan sarupaning bumbuahan atawa bebetian anu sakirana bisa didahar. Aya buah jambu, aya buah loa sanajan karesed oge, malah dibeh ditu make manggihan buah kokosan sagala rupa. Buah harendong mah geus puguh renung di mamana. Rakean, geuning sia salamet. Syukur bagja kumanjangan. Bunga amar wasat wata suta bunga kagiri-giri. Ceuk Nyi Purnamasari basa mireungeuh rakean Kalang Sunda datang. Komo datangna bari rimbil mawa sabangsa bumbuahan. Rakean, nah ari sia sabenerna tas ngayakeun paperangan atawa malah sibuk mupu buah. Ceuk Nyi Purnamasari bari nyambut bubuahan bawana rakean Kalang Sunda. Ngadenge Nyi Purnamasari aleboh atuh Raden Kumbang Bagus Setrangun yang cengkat bari gigisi. Aya naon? Aya naon, Nyai? Aya naon? Cenah kekereuceuman. Itu si rakean datang. Jeba salamet jeba ieu makal oleh-oleh kadaharan. Ceuk Nyi Putri Bungah Kacida. Tedingkekeun Nyi Purnamasari ngadaharan bumbuahan. Raden Kumbang Bagus Setra oge sarua ngan henteu we bari parebut mah. Ngan maginu kieu wungkul ieu tekean. Ceuk Raden Kumbang Bagus Setra bari sambutut ngadaharan buah jambu batu. Saleres nama aya supa menimayak saamparan. Tapi ribat ngasakanana. Ke hayong ngelunaskeun teh kaawaskeun di kusi Antea. Jawab rakean Kalang Sunda. Pamustunganana adalah harte saaya-ayanya tambah ulah lapar we. Tapi mun parantos beres mah barang tuang. Hayu gua tingkah ti dieu. Ulah kapiheulaan ku mata poe. Itu balad jaya Antea bisingang sega dieu. Ceuk rakean Kalang Sunda ngaburu-buru. Baru si jaya Antea teh menyusul. Nah euduk nyusul si Nyai. Raden Kumbang Bagus Setra tu banyak kaget. Sumuhun leres. Si eta teh keukeuh neutreug hoyong ngarebut Den Putri sok sanajan nyaho geus aya nu boga. Ceuk rakean Kalang Sunda. Raden Kumbang Bagus Setra ambak. Kurang ajar eta jalma. Teu boga duduga, teu boga adab. Kara heueuh we adiguna. Adigung ku agama maksud teh. Aing teu ridho pamajikan direbut deungeun. Aing moal ngejat satunjang beas. Dina aing eleh ku eta mangkuluk curig aing bakal terus ngajung curigan manehna. Ceuk Raden Kumbang Bagus Setra eje geler jeung lempang ku kurilingan bakat ku nafsu. Jig bawa si Nyai teh heula. Aing eudeup nungguan si Antea pikeun diajak cowol batu tunggalan. Pokna masih keneh eje geler. Ulah Raden. Salira lain babad pikeun adu hareupan jeung jaya Antea. Manehna boga ilmu anyar nu katelahna mantra alih mangsa. Ajian naon teh? Rakean. Mantra alih mangsa teh ilmu pikeun mindahkeun ilmuna nu tadina cicing di urang. Lamun silih tapis ajian bogan urang jadi leungit terus pindah ka manehna. Tembal rakean Kalang Sunda. Manehna beuki bedas. Nya manehna teh beuki bedas, sabalikna urang beuki loyo. Ari sia bisa ngaladenan eta mantra? Rakean. Tiasa mung gedah musir ulah kaganggu. Ulah kaganggu ku kudu nang tayungan nu sejen. Nu matak salira duaan, hayo gewat ngejati dieu. Tembal rakean Kalang Sunda. Kaulah hariwangkun nasib sia. Hayu we tiluan urang ngejat
Cek Nyi Purnamasari. Puguh paeh nama si Jul teh. Saya nama si Gejul teh ulah di perangan, tapi kedah di jauhan. Cek rakyat Kalang Sunda. Nya nu mata kayu orang ngejat kegancangan. Cek Nyi Purnamasari bari nangtung, tapi Raden Kumbang Bagus Setra merod inyana tetap ke hayang adu hareupan. Cai caah mah ulah di Bendung Raden. Mun di Bendung kalah ngalimpes. Heug tanagana kalah beki rosa. Mending dipantengkeun. Engke oge tanaga jayaan teh yang mulape sorangan. Cek rakean Kalang Sunda. Aing teh daek ingkah. Cek Raden Kumbang Bagus Setra neutreu. Manehna leuwih panas ku omongan pajah jayaan teh endek ngarebut Nyi Purnamasari batan keder ku mantra bogan musuh. Nu kudu dipentingkeun maka salamatan pamajikan aing, sabab keur kakandungan tur jabang bayi kudu neruskeun tuturus pajajaran. Cik, bawa kabur si Nyai. Aing anu tandon nyawa di dieu. Cek Raden Kumbang Bagus Setra. Ulah Raden. Kaula anu kudu tandon nyawa mah. Cek rakyat Kalang Sunda. Lamun dinanjang hareupan si Antea sia kojor. Atuh sarua we aing ge bakal kojor da pasti dibrik musuh. Nu mantak mending sia we anu luntam mawa si Nyai sebab sia lebih bedas dina nang tayungan keselamatan si Nyai. Cek Raden Kumbang Bagus Setra. Atuh batan laju indit kalah ka pacental-cental ngeunaan saha nu kudu lunta jeung saha anu kudu ngaberung musuh. Bireungeun kitu giliran Nyi Purnamasari anu ambek. Kaula mah pangawak awewe, ukur ngandalkeun pandang tayungan lalaki. Lamun sia duaan kalojor atuhnya saha. Kasaha aing minta padang tayungan. Sabab aing mumul ditowel komo make diragap ku si Antea mah. Cek Nyi Purnamasari. Kitu nate bari masat kujang anu diteunden dina endong. Nyai, meduk naon sia? Raden Kumbang Bagus Setra reuwas. Edek nawak maneh. Sangkan si Antea henteu ngagadapah kaula. Tembal Nyi Purnamasari ngangkat kujang. Bu, lalawora sia mah Nyai. Cek Raden Kumbang Bagus Setra bari ngarebut kujang. Ayo. Cek Raden Kumbang Bagus Setra mihilaan ngingkig jiga satengah nyungkun. Nyi Purnamasari nuturkeun di tukang laju tukangeunana rakyat Kalang Sunda. Tiluanana lempang patutur-tutur pikeun mamawaregreg Nyi Purnamasari. Anu dihapit di tengah. Ngan bae ku sebab loba guntreng tadi dihandapeun caringin leutik teh. Atuh jiga namah balad musuh teh geus bisa nyusul da hawar-hawar kadenge ayeuh-ayeuhanana. Badul, musuh geus bisa nyusul urang euy. Cek rakyat Kalang Sunda bari ngagewat-gewat sangkan anu leumpang di hareup lengkah narada dikerepan. Ngan bae apanan ari awewe mah pondok lengkah sangkan anu lumpat bisa rada gancang atuh Raden Kumbang Bagus Setra teh kapaksa ngagandong deui Nyi Purnamasari. Tapi da anu ngakod teh teu kuat lila, nyantukna awak Nyi Purnamasari teh diejagkeun deui. Cik duaan Bang Blas Ngidul, jisim kaula eudek murungetan. Heueuh sangkan musuh ukur nuturkeun jisim kaula wungkul. Cek Raden rakyat Kalang Sunda. Ayeuna mah manehna teh henteu ngajak badami teu mere kasempetan anu duaan ngasongkeun pamanggi. Rakyat Kalang Sunda mah langsung mangpengetan ketuna teh bari nguwak ngawek eurih ngabobat babitkeun nya ngabobat babit tepikeun ka nyieun jalan. Raden Kumbang Bagus Setra surti yen rakyat Kalang Sunda teh keur nyieun jalan tipuan. Lamun di kajauhan kabireungeuh musuh nyangkana anu keur diboro teh kabeh ge lumpatna ngaleok kawetan, padahal anu murowetan mah ukur rakyat Kalang Sunda saurang. Nu duaan mah kukurubutan dina eurih anu jembet teu kabireungeuh ku sasaha. Kasugi pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe.
subscribe di toel tanda loncengna supados teu kakantun cariosa salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.